nu mentek sing hade bisi aya di Tangerang anu ngayakeun tarekat ulah asup zikir biasa bae. Bisi aya anu ngagelar tarekat di Tangerang, di Banten ulah. Bisi aya anu ngagelar tarekat di Bandung ulah. Bisi aya anu ngagelar tarekat di mana bae sing hade ulah urang mah cukup bae wa adnan nasib at-tasdiq wa taslim. Panghandapna golongan kawalian, bagian kawalian, sadar dirilah orang. Nu penting mah ngabenerkeun jeung pasrah ka ahlina bae. Lantaran naon? Sabdan teu meujeuhna urang. Aya baheula di Baghdad, ieu mah ngaku-ngaku wali. Wah, hebat jasa, asalnya kel batu jadi emas. Asalnya kel dangdaunan jadi duit. Nyekel naon bae ku kumaha hayangna, resah harita. Istimewa jasa eta jelema hebat jasa. Ditanya wali, kula teh wali, ngakunya nama jadi wali teh. Hebat kos Pawahidin be ngakunya na jadi wali. Tapi wali kota tuh mah. Nah, ngakunya na jadi wali. Wah, atuh jelema puluhan ribu nuturkeunnya. Ngan terakhir kieu caknya na bisi aya nu boga anak parawan bawa ka dieu kukula bakal diunggahan engke besi hayang anakna nu lalaki langsung jadi lalaki, mun anakna awewe bakal awewe. Komo lamun anu geus teu hamil-hamil kira-kira bangsa 10 tahun bawa ka dieu ku mama engke bakal dipake. Ya ieu wali pohara ya wali ya. Ya wali kos kieu ya. Resah. Masyaallah. Pohara jasa. Tidinya geus ieu hese ka ditu hese lantaran jago jasa elmuna. Eueuh deui wa tandingna Abu Nawas. Mama Abu Nawas ulah aya nu ngaku wali ngadenge. Kula mah teu pernah ngadenge nanaon cenah hiji bae ngadenge teh Allah. Wah, ieu mantep. Mantep. Lain gitu Bu Nawas, ieu resah jasa aya kiai ngaku-ngaku wali ye. Haju keistimewaan ilmuna pohara jasa bisa kumaha cik Abu Nawas, bisa lumun nyekel batu jadi emas, nyekel dangdaunan jadi duit, hayang naon bae bisa, bahkan ieu terakhir ieu mah resah jasa kunaon cik Abu Nawas. Bisi aya anu rumah tangga ge 10 tahun 15 tahun teu boga anak, cenah kunyana deuk dipake hayang anak lalaki apa hayang anak awe, harita dizinahan, harita keneh hamil, harita keneh ngalahir. Wih, hebatnya Abu Nawas pohara tamah kiai wali hebat tamah, hebat jasa tamah. Coba Abu Nawas tolong cenah kumaha bejakeun ka kiai Abu Nawas kitu boga anak parawan deuk dibikeun ka nyana hayang boga anak. Ya bener Abu Nawas, nah tuh lain bener deh lagu lain disebut Abu Nawas. Jagelwa disebut Abu Nawas bejakeun ka kiai Abu Nawas boga anak parawan. Bahkan timimiti leutik datang ka kuari dibungkus bae can pernah dibuka-buka. Istimewa ieu kuari deuk dibikeun ka nyana Mama Abu Nawas bejakeun hayang boga anak titurunan nyana supaya jadi wali. Bejakeun kiai ulah wali ulah Abu Nawas deuk datang ka dieu maksudna nyana hayang boga anak deuk dibikeun hayang boga anak keturunan ti wali bawa ka dieu. Ieu hebat cek. Eueuh deui wali Abu Nawas cenah nu hebat. Bawa ka dieu. Watuh dibawa disaksian ku puluhan ribu manusia. Bener. Aya, dibungkus luar biasa. Dibungkus, dibawa ku Abu Nawas. Iya. Alhamdulillah. Dipasrah ku atuh semua. Maksudna tadi zinahan supaya hamil harita kemudian lahir aya obat tapi kan itu maksudnya yang 10 20 gitu tuh udah hiji mah bisa siap cek jana siap bener buka tonton ku urang gabehan geus jawali ieu mohon urang dibuka teh masyaallah gembe-gembe jinan amun teh diparieuskeun jakwai di gua mah aya ge anak parawan di Baghdad teu ngabutuhkeun parawan ngabutuhkeun ge anak embejang jualeun. Ayo sia mun bener wali zinahan tah embe aing abe aing sugih cak teh ngajualan anak embe bae lamun teu diadukeun sia ku aing jeung embe. Ayo lumpat manya ya wali lumpat cak Abu Nawas lain wali mantek besi aya nu ngaku wali di Cisoka bere embe gembel, besi aya nu ngaku wali di Banten bere embe Jawa supaya anakan bisa dijual.